Duh, mas emak euy. Tahu-tahu aya nu meuli sama teh. Jangan mak anyar ah. Dibeli mah na botokeun. Aduh, kamananya gawe temenang duit nagi hese panggampangna kumahanya geus ngaWA babaturan tadi angkat neangan duit kudu kumahanya amun ngarampok kamun kapanggih ditenggelan naon neangan naonnya anu gampang ya ameh aya duit aduh Gusti. Itu si jamban tuh. Jamban nila ah. Aya jamban ya. Ini lah jamban ah. Duh, kayak emak euy. Kurang harga di anak angkat ih. Nangan duit ka mana deui hese ieu Aya anu mama gampang. euy di dieu. Nangan duit kumaha nya carana? Saha sia? Itu yul mak. Tuyul. Mana tuyul naon ya? Mak abi leungit. Mak, yang alim abi jadi anak mak. Tenan naon jadi anak urang? Kan yang jadi bantuan dengan duit mak. Obah mak. Ah, lu bener ya. Mak. Baiknya. Baik mak. Dieu kala di dieu kan di papatahan ku si mak. Mak. Hadap ka dieu. Pangku caritana tuh. Yul, engke bantuan emaknya. Mangan duit sing loba mah teh hayang mayaran hutang, hayang mayaran gadean, teu boga duit. Ke digandong ka emak-emaknya ke ngilunya. Mak. Cicing heula di dieu. Bantuan mak. Kawin kunaon atuh ngobrol sorangan. Nya juga nu gelo saperkeun ah. Si stres meureun, si stres. Rek kumarana? Adieu, Rek naon? arek ulin. Ati-ati sia ayeuna mah. Naon? Pesak-pesak kudu dikuncian. Pokona pesak-pesak kuncian. Naon? Abi si we engke teh geger we. Ibur salembur, ayar sajagat. Pokoknya kita ngadenge we coba berikan. Ayo mah cecannya ho. Kunaon nih kawin Tadi ngomong sorangan. Sorangan teu stres. Ih, itu udah kan ngomong jangan anak ini kawin aya ya. Mana? Tuh. Tuh, kecekel tuh. Tepkeun we lah ditinggal lah dia. Sekarang aya Anu ya, ih, sieun. Kunaon namanya barudak sebut ka emak juga nu stres. Makan kan ngobrol. Jeung ieu jeung jang tuyu ah. Batur mah teu nempo, mama nempo meureun. Nya. Engke teh mun nyokotan duit di imah batur, awas kapanggihnya. Buru-buru amun ku emak disambat buru-buru balik. Janji sia mere duit lobanya. Obama. Bener. Mama. Bener. Mama. Kata bohong moal. Mama. Anas ku emak diangkat anak. Duit eueuh, marugi kudu mere susu deui. Mama bakal mere duit Obama. Nu bener. Mama. Tos heula tuh. Ma. Yang kayak ngilu jeung mak ka emak-emaknya. Mama. Urang gandong ayeuna. Ma. Naik.
Beneran gak jerowe. Yul, mata rek minum kopi heula sakedeung yul. Kemun amun boga duitna diasukeun ka dieu. Imah sama. Ieu imah emak, tas kita imah teh meunang hutang. Kita bisa mayar. Sawah digadekeun, naon digadekeun. Emak teh bingung. Emak teh bingung. Amun batur mah nyebut emak teh nini kaweng. Tah, engke duit asup-asupkeun ka dieu nya. Kemana mak? Kakak iya kalau mari. Sama aja iya mak. Heeh. Tah. Alina mah tuh. Batur-batur sigana mulai cirigaeun emak boga duit loba mah. Udah sama ngahutangna ge jejempean kitu tah. Geus ayeuna mah jig. Nangan duit ka ditu. Maneh mun geus menang duit simpen ka dieu. Ayeuna mah jig geura indit. Tas heula. Indit teu nangan duit. Awasnya kapanggih ku batur ka sim emak teu boga duit jadi teu beunghar. Oke? Lihat deh sakedeung deui urang boga duit loba imah kabayar. Urang euy, duit leungit bawa seuh euy. Geus peuting teu kunaon. Boneun meureun maneh mah. Asli geus diteleuan ka mana-mana ge. Penting keur peuting teh euy asa nempo budak leutik lompatan ka emang manis. Oh nya, Heueuh kaluar asup kaluar gitu. boboanya euy. Ari sugan teh saha kitu. Teh biasa we. Euy, Menang om. tuyul juga nama euy. Ku aya tuyul. Inspiraku da. Yang ayeuna geus buyur loba tuyul cenah. Loba tuyul teh. Ba Heeh. Merak naon euy ya nganu rumpeu kieu. Ente peuting Yang deuk ah. Ieu euy sok-sok. Tah si ieu cenah kalengitan duit keur peuting. Ngan duit dari mana? Aing mah aman. Pokok aing ge sarua ngangit duit euy. Uing duit teh dina dina lomari. Pas kamarina pas peuting teh da eubeus euy. Caekeun ka awewe. Teu mawa cenah. ponuna meureun. Henteu balanya ge henteu. Ponuna Pokona Henteu cenah majar sok buyur. Tuyul cenah nya. Gua orang dicuriga tuyul dah. Peuting si teh nempo Tapi- budak leutik cenah. Nya penting heueuh tah kayak masih teh pulang anting we. ari ciri-cirina kumaha tah? Budak leutik penek. Kumanya teu jelas gitu dah poek. Oh rada transparan gitu nya. Botak teh. Heeh botak. Rada transparan ya gitu. Geus tambah tuyul euy. Oh tuyul. Aya naon mang Kon ngarumpuh. Ieu da. Diuk ke radio. Yuk besok. Mana can nyahonya? Naon? Di lemur orang, di lemur. Ieu. Oh, berita tuyulin. Heueuh eta. Oh. Saan kalengitan kitu duit? Urang. Ieu. Loba ngundang teh. Heunya? Satu nu bogana nya tuyulnya. Pokok mah jauh teh mun urang mah jauh. Apa ge di teang Apa mau kain kontrol langsung. Siga nama nikaweng da euy. Nah, saya nyebut nikah we. Heeh, mana si Ujon? Keur di dinya ngomong sorangan sia. Oh nya. Mana nempok ku pandangan sorangan? Heeh. Ira. Keur tadi keur tiluan urang teh. Oh, keur ulin jeung barudak mana teh. Heeh. Wah, Neng kaweng teh. buah-buah heueuh. Orang pancing we namanya. Pancing we Heeh. atuh. Yuk ah, Mah nyokot duit teh. nyokot 15.000. Bayar lah sih lumayan. Mahi. Di mana tuh nana? Tunana di mana nya kalau. Sok nemrakeun tengah-tengah tadi kieu. Ge mun leungit duit ieu berarti aya heuh. Tingalikeun sarea tingalikeun. Sumput mah. Sumput mah nyebut. Sumput lah. Nyumput. Kami teu kararagokeun ame wanian kuyuna gitu. Nyumput. Aya duit euy 15.000. Heeh. Duh, karek bebelangan sakieu euy. Kan mah geus euy. Lah.
Benar emang. Di kolong itu. Berarti deket sama boga tuyul nanti nya. Maaf jauh ya. Belum aja duit sionya ya bang. Itu naon utak-utakan najaring juga tuyul. Oh, tuyul, tuyul, oi, tuyul, tuyul, tah, tah. Ah, tuyul, tah. Oi, tenang, oi. Benang oke siapa nih? Oi. Naon. Tuyul. Oh, berarti iya nya. Oh, nya. Sok bukan ketuman kabeh anak. Balikeun deui urang. Jangan lupa klik, komen, and subscribe. Kamu tuh subscribe, ayo datang ke mama. Tuan yang penting inget.